Alhamdulillah ya Haji aing buka duit 200.000 tah. Jadi sok aing kita ngalabur ngored ngan aing lamun sorangan bae kawalahan. Maksud aing duaan, kurang 100.000 awang ya uang makan ngored jadi sok daek teu. Dia lawan bejing. Sial dia eta duit nang nimu mah. Ditemong-temongkeun kana ka haji duit nang nimu. Nehi. Sial ulah pamali. Doraka amun geus bikin anak yatim. Rasa amat ngomong jeung sorangan. Aing dibere duit ya kita marduk kita ngored kebon manehna saeutik mecilwik lemet ieu dibere 200.000 tah aing sorangan bae mah capek maksud aing 100.000 ewang di urang duaan ngored. Subhanallah eta meureun eta pemicinan batur sial meureun eta dihanapeun lolongkrang janela batur. Wah wani abi da mah mencokot biji sih. Ayo kita laporan lah ka haji aya duit gitu di lolongkrang janela. Waing meureun ulah Allah aing segala duit nimu segala duit nalolongkrang ku ieu mah ngomong ge ka marduk ngitahan ngored ngalaburu aing sorangan bae capek lumayan di setengah poe 100.000 ewang. Memang aing perlu duitnya sebab aing pageto jadi suk boga tanduraneun aing. Geus celik karanyud dulu aing kana duit aing celik karanyud lah aing tadi tang nimu mah aing ogah aing masa bodo ari ogah mah geus aing nyang jalema saben daek duit tang nimu pugu jalema nu kita ngalaburu ngored kita Iup tetap waragang dia. Ieu